Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia SIM kuring salaku wakil di kelompok 5 baris medar ngenaan aplikasi YouTube salaku pengajaran dina maca warta Sunda. Di dia SIM kuring baris medar sababaraha lengkah-lengkah pikeun ngadamel pengajaran dina maca warta Sunda ngaliwatan aplikasi YouTube. Sateacan ngadamel warta kahiji urang kedah milari heula warta nu kumaha nu bade didamel, utamakeun warta nu emang nuju gempar dicarioskeun di mana-mana. Anu kadua, salajengna anjeun ngadamel video nu atos ditangtoskeun sateacana. Nu katilu, teras pami atos beres ngadamel video warta, anjeun kantun buka YouTube kanggo diapungkeun ka channel YouTube anjeun nyalira. Anu kaopat, pami atos di YouTube na anjeun kantun klik bagian tambah nu aya di handap. Anu kalima, saatos ngaklik anjeun tangtu kedah milih video warta nu nembe anjeun damel supados diapungkeun ka YouTube. Teras tong hilap eusian eta judul nu bade diapungkeun. Anu kagenep, saatos milih anjeun kedah ngaklik berikutnya. Anu katujuh, pami atos ngaklik berikutnya, anjeun kedah ngadamel judul sareng deskripsi pikeun warta anjeun. Anu kadalapan nyaeta anu pamungkas, anjeun klik upload antosan sababaraha menit pikeun nga-upload eta warta. Anu kasalapan, video tiasa disakseni. Mung sakitu ti kelompok SIM kuring, hatur nuhun sateacana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.